Bilih aki aya kapanasaran, sok sebatkeun wae kahayang aki naon. Nya aki mah aya kapanasaran ngan hiji hayang ngasan teh kotok garing jang. Makanya hayang ngasaan teh kotok garing teh aya wae aya aki mah. Nya geus atuh are moal ditudunan mah erek neangan sorangan wae lah. Geus cicing ki tong neangan sorangan, da aki teh keur gering keun urang we nu neangan nya ki. Aki mah cicing we di dieu. Haruh aing mah boga aki teh aneh-aneh pisan. Maknya hayang ngasaan teh kotok garing teh. Aing kudu neangan teh kotok garing meureun ayeuna teh. Geuleuh. Tah ki, yeuh teh kotok garing teh kawas kieu. Ulah langsung ka aki sok wae heula asaan heula ku didinya. Mumpung aki ngasaan teh kotok garing mah geuleuh. Sok cobaan heula ku didinya geus teu nyaah ka aki teh. Aduh, bingung. Kumaha nyaah disangka teh nyaah, da teh kotok embung ya teh. Kudu kumaha ki? Sok buru asaan heula. Nya ki atuh nya. Kumaha asana? Teu ngeunah ki, pait pisan. Kumaneh wae anu cager teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, komo ku aing anu gering kieu picen geuleuh aing mah.